Apa sih gabung balik dah? Ente balik Nya. gimana gitu? Balik gawe aja di Bandung. Oh, geus balik ya? Engko saya aing pangulana atau aing. Ayo teh. Apa hari ieu isu kasihna urang mah. Uling teh ngajak ngopi tuh. Aduh, ini kemana mah bakat tuh hari hari anak bungsu mah sama di dari kan ayo tengah-tengah mah seperti eta ke di tengah teuing urang kata yuk urang minta udut ke si Gabudi. Oh, ayo tuh. Kurang pekat lah. Bakal lewat ka dieu nya? Bakal abong deka sok aslina tuh ada urang di dieu lah. Lamun teu liwat ya. Kumaha? Mana yang mere urut geuing? Ku aing beres ya kalau main kebu bakal mere dah. Aku pengen jajan. Nah ujang, mana terek jajan naon we ya? Kieu Jajan naon, we? atuh jang, pan nyaho atuh teu mawa duit. Piraku teh? Jig atulah ulin jig lah, sing jauh. Nah, make Oh gawe. Aku aya duit. ampun aing ieu boga adik. Ya kieu teuing. Atuh jig kembali papanasan auran mah. Kumaha teh? Daripada kieu mah kajenting ulin, keun bae mana mah cicing we di dieu. Por itu. Ningakeun. Masih foto merah jajan-jajan. Ujang. Ulin. Itu ayo. Ulin mah. Ulin itu Ujang. Tapi itu siga baru. Ku aing gitu gede goroan. Halo barudak, marane keur naraon di dieu? Bu, kadi bu. Kerja wae urang mah. Heeh. Kadi tuh kadi. Heuh. We ngerekainya ieu. Barudak. Mane keur naraon di dari? Kitu bahasana euy, teu ngarti aing. Teuing sama aing Ku saya jawabna. teu apa lain kumaha eta teh. Aku aing tuh. Jadi kieu gabung. Aku teh nungguin kamu, nungguin hayang udud saya berdua teh gitu. Itu. Oh, jadi begitu kalian ingin udut dari saya. Tapi maaf, saya lagi gabau. Oh gitu aing ngerti mana teh. Kenapa kamu tidak membawa udud ke sini gabung? Kan kau tuh sudah balik kerja, masa tak punya udud? Maafkan aku, Sabu. Tapi aku banyak hutang kayak itu ka dieu. Yang bener aja gabung. Kerja mah ninggalin utang. Iya, Toto. Aku di sana itu ninggalin hutang mulu. Daripada kita ngobrol di sini, lebih baik kita pindah kan rada ieu. Iya gabung bener banget kamu. Ini puduk aku sampai hidung, kamu hidung gak Toto? Sama. Iya ayo gabung kita pergi. Ayo gabung kita pergi. Ayo gabung, ayo. Oh baiklah, tapi jangan ninggalkan ke abdi. Barudak, ari marane boga rokok teu ayeuna. Maaf gabung. Aku tak punya udud sama sekali sama Toto. Iya gabung. Kalian tidak punya. Lebih baik Toto menganjuk saja ke warung Mang Ipin. Apakah kamu bersedia nganyuk ke warung Mang Ipin? Oh, saya tidak bersedia, Sabu. Kenapa? Karena saya punya utang. Aduh, ini gimana Jadi dong saya- gabung? Malu lagi kalau nganjuk lagi. Iya. Terus gimana ini? Kita nongkrong kok, gak ada rokok sama kopi. Terus gimana dong nasib kita bertiga ini kalau gak ada rokok sama kopi? Masa kita mengkuleng saja? Iya gabung. Gimana ini gabung? Kalau begitu, kita mengulang saja saat ini. Naon sih aing ngomong ke naon sih itu jadi kilogat aing ih. Saya dituruti dengan kesal aing jajak ka dieu ku sia gabung. Ulang deui teuing aing. Balik aing gabung mah. Cicing we sama layanan si gabung tamu. Nganjuk urut aing mah. Pada ngambek sih sama saya. Aing teh Bu.
boga duit 20.000 tuh. Beli kopi ah. Oh, bener atuh lah. Besok aku beli kopi kemana Sabui mah. Tapi siapa bener Bung, actingnya mah gitu halus pokoknya lah. Ame si Sabu ini. Pan aing rungsing euy. Boga hutang ka aing can dibayar-bayar. Eta hutang kamari telin can dibayar keneh. Eta to hutang goceng to anu 1 tahun entek nepung 2 tahun. Oh, geuning heula Bu. Geus atuh ayeuna mah urang ngopi ayo. Kawan kakak. Pan lain mana teh boga hutang ka warung eta teh. Ah, eta mah sepikung kudu hareupeun si Saboy. Ayo. Genahannya euy Sabui mah nya. Eta mah pan meakeun udu giringan. Teuing. Lu antepkeun we da kayak pasti da bakal kali ngaliwat. Urang api-api we nya. Tapi urang Urang bebe teu ngadenge. Bener kitu. Sedang mana nyawa tuh aing harga elektrik sabaraha? Teuing. Ayeuna geus lila nya eueuh tukang elektrik anu sok babagong. Teuing. Ka mana nya? Modar mulan. Heuh ciga eta eta mah nya. Da teu aku tut nih. Heuh nya eta mah. Ciga teh sieuna nu ngajual lagi da sok babagong eta mah. Saboy. Sekarang di dia. Ah, kerja cicing. Apa pangijing si tatu geus gabung deh. Henteu. Mana ya euy? Euy. Gabuh tuh. Ayo bebelaan naon cing kieu teh? Bebelaan mau khayal aing batu itu tuh. Anjir batu. Bebelaan eta aing teh hayang udud. Cenah si tatu geus gabung teh. Aduh berkieu aing ah. Ai sugan teh sia teh geus macul. Henteu anjing mah naon teh boga paculeun aing mah. Kaitu aing ngarep euy. Jang, ari hayam payunya ayeuna. Teuing kurang ajaran mau ah. Ah, ayo batur lah. Arah alus teh ya ngaropi ka dieu teh kuaik jakeut teh ya. Saya tidak yang berterima kasih doaan mah aing teh bebelaan jeblok ieu teh nya di Uber aing teh aing udah ngabangsat hayam 2 lepas anjir. Goblok mah saria mah. Itu boy. Ulah kitu boy euy, ulah teh kamari terserah kitu deka. Naon maksudna eta? Cungus hari doaan mah tidak tahu berterima kasih ke aing bebelaan kieu teh naon mau hayam yang mana jeung naon jeung ngode jeung ngopi. Saria teh karah kitu duaan goblok saria mah. Oh, itu sanu nih. Tanda unu nih tanya nya. Oh, Teuing ada kitu. ini tah aya mere surprise ka maneh duaan teh bawa aing boga duit dengan cara aing sendiri eta mau hayam. Sia berterima kasih goblok bang tambar kok aing. Satu kalem we atuh lah kitu mah gerengseng sifat teh kos ceueus tinganan. Serius sorakeun jeung ceuis tadi story aing carakeun ceuis mah tinganan. Aing geus bilang kotor kieu tuh untung aing teh digebugan. Eta mah tamaha Bu eta mah. Maneh karena babadog eta tuh hayam. Da unu nih tah teh mah. Hor, asa make kitu kita ngomong ka aing tinganan. Aing ngake bebelaan jeung maraneh tidak tahu berterima kasih tinganan nuhun atuh aing maneh tinganan aing bebelaan oge. Geus balik tinganan aing mah. Jor bari jor atuh jor lah. Jor anggur masih jauh lah. Naon sia gabung sama si aing naon aing pas motor aja di tarajean ku aing ditangtungan di bagi batu sia mah. Naon. Sabar sih teh, buk sih teh. Aing bolontong aing teu ngeunah ku ucapanana. Kan beres. Ngopi di jeung aing. Belah hantepna. Untung